Diam lu. Diam. Aduh. Diam lu. Diam lu. Maafkan diriku, Con. Aduh, aku sudah ingat di sini. Con, Diam lu. Diam lu. aduh. Ayo guru. Jangan Con, jangan Diam lu. Con. Aduh, ya kamu lawan Con. Diam lu. Diam lu. Con. Jangan lu ikut Con. Aduh, diam. Jangan lu ikut. Aduh, diam. Aduh, ya ampun, ting. Agustusan tere duit teboga. Aduh. Doma teu payu da bulan Sapar mana da awan kawinan deui doma teu payu aya mah aduh. Kumaha ya carana nangan duiteuan aduh. Ini da zaman aya mah aduh. Kedua ditulai nama ah. Teu da nama jualan piraku orang kudu ngajual kenteng mah kenteng imah aduh. Asa piraku teu da heueuh teu da keur mah aduh. Keharasa duit anu teu makabehan mun tingana. Ka mana deui tenangan barang teh. Pesanan geus loba barang can meunang. Yuk, kosa-kosa gitu yuk. Mana nya? Leh. Ya cara temen daya gitu. Hari geus kieu sok rudet deh. Ketinggalan nama si Acon. Bisnis juga nanya, kayak bisnis. Soalnya tuh bulannya gerenyeman beda tuh. Jalan beda, gerenyeman beda. Wah, ini lah. Kalau itu bener gitu. Bingung hari geus kieu teh. Barang hera rese. Hari aya nu pesen. Barangna eueuh. Aing geus kieu rudet aing geus kieu teh. Ka mana deui geus. Ka pahung ieu teh. Pesen loba barang eueuh. Nya ka mana deui tenangan barang. Waktu geus burit. Aduh. Jelek itu. Jaba jam tinggalin deh. Aing geus kieu teh. Rudet teh. Aduh. Nu pesen asal datang ka imah pasti we nu nelpon teh aya. Pesan itu teh, pesan ieu teh. Sementara barang can bebenangan. Mana dia? Ada mamang gawean ini lah. Lumayan piduitin ke urang bae kan mayan nama kumaha ge. Penting mah urang bae piduitin si itu rek bangkar kumaha ge. Waduh. Keur kieu mah aya lah saperkeut ah. Hari geus kieu heueuh sok. Budak tari geus kieu teh. Aduh, aing. Masuk teh was-was. Coba si gaya kieu. Keur naon mana di dieu? Wih, keur kieu biasa tanya merek ngarit kan teu purun. Boleh we mengontrol kebon, padahal kebon orang kabeh. Nu eta nu nini. Diurus gitu. Ngomong-ngomong yuk. Butuh barang juga namanya. Keur naon tah? Soalnya beda gitu, laga kelegenya itu tadi. Eta nanti butuh cau urang teh. Cau. Kaparengan urang cau. Keur mojeuna loba. Balik teh. Aya 5 itu mah tuh 5 sikat. 5 turuy, bukan nama loba we. Sok ngawaduh malah cara bener. Itu tuh. Hiji. Nang mana itu? Cau muli. Itu cau nangka. Itu cau susu. Nu bener sih teh. Karena ngabohong keur kieu mah pamari ngabohong mah. Yang percaya euy. Itu nu mana kabeh? Ditanyakeun kan ini. Wow. Aing sok bingung euy, kurang percaya ka mana teh. Karena kitu eta cauna. Eta loba nu pesen butuh itu. Sing ulah jadi jelema mah ulah sok boga pikiran butut. Kudu hade we. Sok da urang ngepikeun aku da moal kitu-kitu wae salilana atuh meunang. Gitu jual. Urang keur butuh duit keur Agustusan anjir. Seberapa tanggal itu? Aya 5 alaeun, aya loba kabehna mah 12,5,5, kabehna mah kan anu aya alaeun siap alaeun mah 5. Baraha euy? Lah ka babaturan mah sok we lah. Sakitu sabiasa biasa teh. Nimpu udah paling udah dibayar enak ge. Harga biasa we bae satu ruy teh bae 50 ka batur mah 75 aslina.
Wow. Kebetulan kasih Sebelah turu itu kabena 5 tapi tinggalnya atau yang nama DP-an heula atau saya tik pada orang itu boga seceklan TF itu mah da HP-na di ditu ya udah konter DP-an teh 20.000 untuk kira-kira ke DP-an 20.000 tah bebas teh tah 20.000 pokoknya mah jadi ya heeh oh ada udah jalan apa ya teh ditempuh heula we tempoh heula heeh ditempuh heula ditempuh heula hitung heula ku urang pokoknya ada sajana itu soalnya cau buah dia hukum dan bari itu mah lu batur si salah ngala teh urang kacarekan heeh ya tadi belah dia mah kan raya tuh heeh tuh di itu tuh di kone bukan nuhun maneh geus nulungan deui atuh urang mah kurang kumaha tempuh heula ini kali balik aduh aduh alhamdulillah si kehet bener ayeuna mah hirupna meureunnan aduh aing tadina mah teu percaya ka si eta teh sok kedebu jelemana kayak 1 2 3 4 5 genep tapi heuda lobat sauna mah jongjon lah kieu mah jongjon geus bungah kana hatena ge lah boga barang ayeuna mah contoh kira-kira ke depan 20.000 aduh aing mah padahal mah 50.000 cek mah supaya aya kembali ieu pun di mah stok aing ke Agustusan aduh tapi kembali lah cek ge numbayan aing ketemu ga duit teh saya tuh mah kembali paling yang kayak dicarekan ku di bogana cak usaha ada cowok aing cenah mah bodo amat aduh yo Allah ina ieu di dieu aduh aing bae aing mah kabur lawe mah bodo amat si Econ mah con urus ke kumaha eta mah duh alhamdulillah asa katulungan si kehet bener sakitu nama ayeuna mah tuh cau eta aya 1 2 waluh aya terus gedang kalian we kitu lamun ieu masih kahedna jeung mantau buka ditu lah kitu mah da sakalian jeung gedang-gedangna diala dibeli tuh nanti saruluk ieu mah bener tapi aduh alhamdulillah itu aduh gedang halaeun saruluk aduh sakedeung deui bulan puasa ya halaeun caruluk ya ngomong di mana nya dina waluh gitu sabarkeun lah aduh ya leutik keneh ya aduh iya karing kieu kahaladoan juga namanya aduh iya duren euy poing duren montong gitu ya di Malaysia ya gini teh mamon ku dari sering dicebor enak ya duh alpukat ya alhamdulillah hejo kieu euy dauna ceng calengan hungkul ya alhamdulillah alaman ku anak incung ameureunna waluh teh ieu teh kahalodoan ieu buahannya kumaha ieu teh varia kitu ieu teh waluhnya caina meureunnan jauh ieu teh lah ieu mah kudu neangan bak atuh kumaha ieu teh waluh teh oh parangan aya ngomong kadena aya ya hari aya obroleun ya ngomong ya assalamualaikum waalaikumsalam ngomong da mang dah mang cek di mana cek teh tuh nah aja ka dieu oh aya pergi naon atuh biasa we atuh ngalongok ngomong kumaha ya buahan waluna kahalodoan eta buahan ya teh keur daun ningali di ditu parian asa karitunya mohon atuh ieu teh ieu mah kudu nampung cai mang mon di dieu ya nya atuh tapi mesere selang lah tah kitu mangge lah ami buah nami loba mohon kana saya cawa anu karolot mon aya atuh paling mana tuh paling ditu tuh cau mah
Sabaraha tangkal? Aya kana 5 meureun leuwih siga nama. Mohon. Cau naon wae nya? Cau mah teu segala rupa wae cunang ka itu teh. Mohon. Keun bae nu ngora ge nya. Ulah. Ulah nu ora mah abi peryogi mun aya nu kolot. Aya tuh di ditu tuh nu gede mah. Mohon. Itu Nya atuh abi ningali heula cau di ditu nya. nya sok tingalian we. Mohon. Ieu atuh Mang Monnya di kantun heula nya. Ya, mangga Cep. Ieu mah can reunuh acan. Si Pungkil ya. Aduh, aing mah teu penasaran mere DP ge tadi mere dudung. Wow. Kasih kehead. Anjing. Anjing si Pungkil. Bener aya nama si eta, teu ngabohong. Bener cau. Teu ngabohong aya nama. Iya bener cau ngaranna, lain ieu mah radion neangan kanu sejen anjing keur ngarora teh. Lain waktuna di ala ge kudu ampun bener tapi ieu mah. Itu meureun cau teh yo. Bener kolot. Itu jelema ulah kena cau. Maling gua. Tidak aya. Bersih. Sugan saha? Kenaon, Con? Udah leh. Kenaon? Keur ngalikan ieu cau. Kitu kumaha? Dibeli tadi cau teh. Dibeli ka saha? Tuh, sabaraha tangkal. Lain ke heula dibeli ka saha? Eta kasih kehead. Si Kehead. Heeh. Anu sok ngarit. Heeh. Dibeli sabaraha? Tadi teh kakarag di DP-an sabaraha 20.000 tadi teh. Lain ieu teh apa kitu kebon saha? Ari kitu. Kebon urang ieu mah. Bener sih teh. Ieu mah kebon urang tuh. Ti dieu nepi ka giran kebon urang kabeh tuh. Tuh Mang Momon malahan aya tuh nu keur gaweana ge tuh. Kebon walu. Pokona mah nepi ka ditu nu urang ieu mah. Si Kehead nipu berarti ka aing. Ieu mah sok Anu selain bener, kolot wae teh. masih kena bisa katipu atuh. Ieu mah nu urang, kebon urang malahan mek dituar aya ge cau mah. Si bebang. Si guang teh aduh Masih kena katipu eta ku si Kehead ku tukang ngarit. Ampun teuing. Itu di ditu tadi manehna teh ieu nu nini urang cenah. Tuh cenah cauna 1 2 3. Aing teh percaya Geus we. tubuh katipu eta mah ieu mah kebon urang ieu mah. Wah, bener Tuh sih. malahan mah urang semua bedog ngeluaran cau teh kena anu kolot. Anjir. Lah, aing mah ke da tadi teh kaditukeun da jalan ka ditu nya. Heeh. Moal ka dieu kitu nyebrang Saha? si Kehead. Wong parga teh dihanap Atuh coba teangan. Heeh, sugana panggil gitu budak teh. bebang. Jual barang batur. Aduh, aya geus we aing. Geus di DP-an nya. Nya heueuh tadi 20.000. Lumayan 20.000. Tuh ayeuna mah. Saya beli rokok. Bukan nama melepus. Alah, juga santai lah ya nama. Teangan jelmana. Paling si eta mah di dinya dihanap tak keur ngarit geura. Sok jalan dinya. Heeh, sok jalan dinya yeup ke dibantuan wong tewak. Heueuh atuh. Lah aing geus katipu deui masih wae kena si katipu bebang. kumaha tuh bandar teh. Jongjon bukan nama tiada hidup tanpa rokok. Ini aing mah daripada teu dahar meukeun teu udut. Daripada teu udut mending teu dahar. Dibalik aing. Bagja bukan nama aing boga udut mah. Si Pino. Karena kata kau 2 batang tadi di situ. Kemana nya euy? Con. Siga itu topi nama euy. Ya coba kembali. Lagi carikan kuda bogaan lagi. Keurusan lagi. Yang penting mah urang udut. Tuh, itu tuh topi nama tuh keciri tuh. Oh, bener. Keur ngarit kan belah ditu juga nama tuh. Aduh, sirit. Jeung buru sambarkeun. Wah, ku aing sia. Wis bantuan sok ka ditu. Urang kayak pegat bah dia. Kumaha we carana keur kieu mah tidak kumaha duit teu boga tidak satu-satunya pilihannya begitulah ibu seecon. Sebenarnya mah karunya aing tetap tidak butuh. Udut aing con. Aduh. Ku aing masih ada. Iya sih, aing masih
Pokoknya masuk. Sudah sekian kalinya saya sakit hati. Pokoknya mau dendam saya kasih Tuhan teh. Sia. Awas ku aing. Ini tukang punuk nasi di karungan ku aing. Bukan mah hahu-hahu buat Mas ya. Ayo ini puka aing. Awas ya. Pokoknya mah lompat kenal yang cecurut ku aing diudang sia. Sudah beberapa kali lu. Tipu gue sakit hati ini. Dendam membara. Awas ya. Di karungan ku aing ayeuna mah. si Aceh itu budak pulang. Waduh. Wah, bahaya ieu mah. Kudu kabur. Kudu mengandalkan kaki 1000 lari. Wah. Mau lari kemana lu? Apa? Dapat tuh. Kamu apa? Aduh. Jangan lari lu. Dapat lu gua karungin. Suka tuh. Aduh, kemana si Econ ya? Buat teu beunang si Kehe di udagna. Aduh, Karung gua Awas lu. Jangan lari lu gua karungin sia. itu kari udag we. Anjing nah loba tak dieu. Wah, kudu make jurus distrik kau aing ieu mah yeuh. Mbah dieu. Sia. Diam lu. Yang sia ku aing sia. Sia. Lumbat ka mana sia? Ku aing. Jangan lari deui. Diam lu. Pokoknya mah bukan karungan ulah ngomong. ya gue karungin pokoknya mah sekarang malah. Gue karungin pokoknya mah. Karungan sia. Jangan lumpat pokoknya malah. Jangan lumpat gue karungin sia. Awas ya. Dilempar ke sampai kalau pas dia. Aduh, ini karungan euy. Diam lu. Kamera ieu. Sia. Diam. Diam lu. Diam lu. Aluran. Maafkan diriku, Con. Aduh, aku sudah ngambil. Con, Diam lu. Diam lu. aduh. Ayo buru. Jangan sama Con, Jangan ngomong, Con, Con, aduh. Con, aduh ya kemana wing Con? Diam lu. Diam lu. Con, Jangan lu eksekusi Con. Diam. Jangan lu Con. Aduh, diam lu. aduh. Kukuman aku. Aduh, berat lagi. Aduh, Sirik banyak dosa lu mah. Con, Jadi berat. jangan pernah Con. Con, Satu. Con, kemana ya? Puas ya Kehe dah. Makan lu. Mampus lu. Nanas ya. Asli ngomong teh balepotan gitu atuh. Nafsu saya. Sekarang sudah terbalaskan dendam saya. Mahayu balik ah. Diam. Moe terus nanti Mampus lah. tak ditaruh. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih.